Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa di patepang dangu kendeuy sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca carita tatar Sunda atanapi dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu masih mikalandep kana dongeng Sunda, mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng Sareupna di Pajajaran teh majeng kana bagian anu ka-8. Sakumaha anu kauninga dina bagian anu ka-8 dinten kamari. Anca urang teh dugika nyarioskeun kaayaan ti peuting di lembur cae teh nya, nyarioskeun Ginggi anu harita nuju ngobrol sareng para tugur teh di Gardu. Kumaha lajengna ieu carita, mangga urang sami-sami bae bandungan ku sadayana. Mudah-mudahan ieu dongeng janten landong kanggo urang sadayana kanggo pangbeberah atanapi nyalayakeun manah urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Obrolan terengse sabab kibanen harita nitah Ginggi sare. Ah moal amang, kula hayang tetep milu tugur, ceuk Ginggi. Lah eta panon sia mani geus cueut kitu. Geus tu ngagoler gigireun Ki Ogel, ceuk Kibanen nuduhkeun awak Ki Ogel anu tita tadi geus ngaringkuk. Nya da sabenerna mah Ginggi geus ngarasa tunduh ngan edeuk ngaku teh era ongkoh paniatna oge edeuk tugur. Engke wayah janari leutik aing anu molor sia anu tugur, ceuk Kibanen. Ginggi ngedeng bari dibantal kutumpukan buntelan pakaian manehna. Ngan geuning masih panon geus cepel oge ari keur mah henteu. Malah ingetanana kalah kumalayang nyawang budak parawan anu tadi nyodorkeun opieun teh. Tuh saha nya ngaranna eta nyi eta budak parawan teh, ceuk pikirna. Tungteng mikiran awewe akhirna jadi lieur, ari geus lieur mah keur we sare. Teuing sabaraha lilana Ginggi sare ngan nyaho-nyaho kadenge aya sora rada tarik. Tadi nama jalma ngumbara ukur dek milu reureuf sabab kapeutingan ngan manehna dibere gawe jadi patugas tugur kikuwu kadenge sora Kibanen. Nah gawe tugur teh bet hees, ceuk eta sora. Ongko dina usum genting model ayeuna mah montong sambarangan ngampihan jalma saliwat. Cenah negor ka Kibanen. Bob harita teh jempling. Udangkeun ta eta mangkeluk teh, ceuk eta sora. Jalo, udang jalo. Kibanen ngaguyah-guyah tapi da saenyana mah tita tadi oge Ginggi mah geus beunta. Ngan pura-pura masih sare we manehna hudangna kaleket bari heuai jeung gigisik kana panon. Mani katara pangedulan kumaha bisana jadi tugur, ceuk eta jalma disebut Ki Kuwu.
Sanggeus ginggi mireuneuh eta jalma teh tetela lalaki tengah tubuh mamake baju kampret hideung calana komprang pulas bodas. Dina tak-takna aya sarung pulas tarum, dina leungeunna aya batu ali galede. Kiku anu mamake iket hideung teh irungna rada pesek, kumisna ipis ngajepat jiga lentah. Ngan panona jiga moncorong, lain pinuh ku paelmuan ngan bakat ku edeg gede ambek. Sakurang-kurangna kitu ceuk panalinga panon ginggi mah. Ulah gagabah sia kudu hormat ka kubu Suntara, ceuk Kibanen ngingetan. Ki oge geus hudang manehna sarua kaeraan ka pergosare. Ginggi geus rada boga pangalaman yen lamun manehna sagenahna jalma nu disanghareupan sok kasigeung. Kitu sababna sangkan ulah batur ambek manehna nuturkeun kebiasaan hirup di kapu pakumbuhan nyaeta aya tata titi duduga peryoga. Mireungeuh ki oge jeung Kibanen nangtung satengah rengkuh atuh Ginggi oge pipilueun rengkuh. Saha sia ngaran, asal ti mana jeung aya kaperluan naon datang ka dieu? Ceuk ku Suntara. Ulama tadina kapeutingan da eudeup ngumbara, tujuan mah eudeup neangan gawe ngan kabeneran di dieu ditawaran gawe jadi tugur nya daek we, ceuk Ginggi. Ku Suntara seurinya kakak. Ginggi pugu we bingung masih teu karasa sopan kitu ceuk manehnana teh. Tugur mah lain pagawean anu bakal nampak upah sia dulu. Sabab eta mah kawajiban dasa, ceuk Suntara. Naon dasa teh? Itu nah budak teh aya anyah pisan. Ari dasa teh hiji pajeg. Lamun anu boga pangasilan tina palawija, pajegna tina hasil palawija. Lamun boga pangasilan tina lintar, pajegna tina hasil lintar. Kitu jeung sajabana. Tapi lamun anu ngaligeuh teu boga pagawean matuh nya dibere kawajiban ngaluarkeun tanaga. Ta eta dasa ngaranna, ceuk ku Suntara. Oh kitunya. We sia. Tapi dapan niatna oge kula mah eudeup neangan gawe, lain eudeup neangan upah. Ginggi mung eleh. Tah, aus ari kitu mah. Tapi ulah salah dulu. Jalma mah di mana bae jeung saha bae oge butuh keur nyatu euy. Nya tetep we sia kudu neangan gawe anu sakirana meunang upah dulu, ceuk kubu. Ari Ginggi ngahuleung harita teh. Ogel titenan ieu mangkeluk naha aya kabisa atawa henteu. Nya sakurang-kurangna boga tanaga badag sabab pan aing keur butuh tanaga anu loba euy, ceuk kitu Suntara bari rek-rek ngaleos. Ngan kakara oge salengkah geus balik deui ka tukang. Sia acan ngajawab saha nya ngaran jeung urang mana. Ngaran kula teh Ginggi, jawana mah tipi lemburan leutik mumunggang gunung Cakrabuana, tembal Ginggi. Paingan belet atuh da sia mah urang gunung anu jauh kalisung. Ceuk ku Suntara bari tulus ngaleosna. Syukur sia ditawaran gawe jalu, ceuk Kibanen. Saha eta teh mang? Pan tadi geus disebutkeun Ki Kuwu Suntara teh. Ari kuwu teh naon? Kibanen rumenghap yen nya cenah ieu budak teh teu loba gawe. Manya kapangkat kuwu bae teu apal. Hiji kampung bakal dipingpin ku jalma. Tah, anu mingpin lembur teh kuwu. Lamun lemburna gede, lamun ukur lembur leutik nya dipingpin ku tua kampung.
Ki Kubu Suntara mimpin sababaraha tua kampung sabab lembur cae diwengku ku sababaraha kampung. Ceuk Ki Banen harita teh ari Ginggi mah tibang unggut-unggutan tapi sia kudu sigar tengah. Ceuk Ki Banen sigar tengah kumaha mang? Kusabab Ginggi can ngarti atuh Ki Banen perlu nerangkeun yen di lembur cae aya dua jalma anu boga wibawa, kahiji Kubu Suntara kadua Ramadongdo. Bedana Kubu Suntara leuwih museur kana urusan pamarentahan jeung kadunyaan, ari Ramadongdo leuwih ngurus soal moral keagamaan. Ngan duana ge cenah sakapeung beda pamanggih. Ceuk Ki Banen urusan politik kanegaraan oge pangaruhna rembes kahandap. Ginggi masih keneh ngahuleng can ngarti atuh ayeuna mah Ki Ogel anu nerangkeun teh soal hadirna agama anyar anu katelahna Selam oge mawa pangaruh ka pilemburan jalu. Ramadongdo tetep babakti kana kahirupan agama heubeul sanajan henteu nyarek jalma parindah agama. Sabalikna ari Kubu Suntara mah menta kategasan rakyat lembur nah harek kekeuh cicing dina agama heubeul atawa biluk kana agama anyar. Ceuk Ki Ogel naon bedana antara kumeukeuh nyekel agama heubeul jeung pindah agama amang? Ceuk Ginggi. Ditanya kitu Ki Ogel rumenghap eungap. Nya ari ceuk aing mah kangaranan agama rek agama naon? Rek naon kabeh ge alus da ngadidik jalma sangkan leuwih alus laku lampah. Ngan kusabab geus kacampuran ku kapentingan haliah dunya, jalma akhirna milih-milih agama teh gumantung kana bubutuh haliah dunya. Ceuk Ki Ogel. Ginggi masih keneh cicing sabab hayang nampak penjelasan anu leuwih natrat. Ki Ogel nerangkeun yen aya anu nyebutkeun anu keur jaya kiwari teh nyaeta nagara-nagara anu keur nyekel agama Selam dina tata cara nurus nagarana. Lamun di bumi Sunda mah anu keur jaya teh nya Banten jeung Cirebon. Secara sosial ekonomi boh Banten boh Cirebon keur ngalaman kamajuan anu pohara. Loba ngayakeun gawe barang dina urusan ekonomi jeung nagara-nagara sejen. Sabalikna pisan ari Pajajaran mah kalah nari kolot. Lamun Banten jeung Cirebon bisa ngamajukeun ekonomi lantaran gawe bareng jeung nagara sejen ngaliwatan palabuhan-palabuhan penting. Sabalikna urang Pajajaran mah ukur ngandalkeun hirup tina hasil tatanen. Aya babasan lamun hayang hirup senang kudu biluk ka Banten jeung Cirebon. Lamun hayang anggar susah nya sok we cindeten di Pajajaran bari ngagulang gaper agama heubeul. Ceuk Ki Ogel. Tah ieu anu jadi beda paham antara Ramadongdo jeung Kubu Suntara teh. Ceuk Ki Banen ayeuna mah ari Kubu Suntara naha bilukna ka mana amang? Ginggi tumanya. Aing ge acan nampa beja nu eces. Ceuk Ki Ogel. Sakali waktu Kubu Suntara nyarita yen kusabab kerajaan Talaga geus biluk ka Cirebon. Atuh kampung cae anu ka bawah ka Talaga oge otomatis kudu biluk ka Cirebon. Kubu Suntara geus henteu resepeun ka ingkang Prabu Ratu Sakti anu keur jeneng di dayeuh pakuan Pajajaran sabab dianggapna halabhab ku narik pajeg ka Ambara Hayat. Anehna sanajan jiga nu nya mihak ka Cirebon tapi Kubu Suntara oge kacida suhudna ngurus seba jeung pajeg jang kirimkeuneun ka pakuan Pajajaran. Ceuk Ki Ogel. Nah aneh atunya mang. Ceuk Ginggi harita teh.
meureun ke Wusuntara teh masih keneh marojengja. Lamun balaka nukangan Pajajaran manehna ge masih keneh serab ke Pajajaran. Sabab geus teu aneh sakumaha teu resepna ka raja tapi ari ka nagara Pajajaran mah tetep mika cinta. Ceuk Kibanen harita teh. Ginggi jadi inget kana kaayaan Ki Darma anu jadi guruna. Pan guruna oge persis kitu. Ku raja dipika ijid tapi ari Ki Darma sorangan mah keukeuh mika heman ka Pajajaran. Paingan kamari basa ngaliwat di sababaraha tempat loba dongdang jeung carangka meureun jang ngakut seba kadayeuh pakuannya ceuk Ginggi. Boh Ki oge boh Kibanen unggeuk nganyakeun. Ayeuna mangsa panen di huma jeung palawija. Ayeuna mangsana ngirim seba kadayeuh pakuan tur bakal butuh tanaga anu loba. Heueuh jang babantu ngakut barang seba ceuk Ki Ogel. Ceuk Ki Ogel ngakut seba ti kampung Cae kadayeuh pakuan teh lain gawe memeh mumuluk, pagawe kudu loba jeung kudu galede tanaga. Anu teu kuat biasana bagilir ukur ngirim tapi ka Sumedang larang. Kayak disambung ku tanaga anyar tapi pan ari urang dieu mah kudu tetep aya nu milu ceuk Kibanen. Ceuk Ki oge jauh samemeh talaga gabung ka Cirebon. Seba tahunan ti wilayah wetan dikumpulkeun di Karatuan Talaga. Ayeuna sanggeus talaga bilu ka Cirebon bisa bae ari karajaan mah geus ngeureunkeun seba. Tapi bisa jadi ari sawatara wilayah nu aya di sahandapeun talaga mah masih keneh ngiriman seba ka pakuan Pajajaran ceuk Kibanen. Harita teh hawar-hawar ti jauhna kadenge sora anu nabuh kohkol. Ceuk Kibanen eta teh tugur duaan anu tugasna ngurilingan lembur. Engke manehna bakal diganti ku urang ceuk Kibanen teh. Ginggi acan wawuh jeung tugur anu duaan deui sabab basa manehna anjog ka garduh maranehna geus arindit. Ayeuna sora kohkol beuki atra nandakeun tugur anu duaan geus beuki deukeut. Malah akhirna mah anjog pisan ka hareupeun garduh. Kasorot ku oncor anu cahayana geus kakalicesan. Ginggi mimiti apal kana beungeut jalma anu duaan. Ongkoh pan cahaya bulan oge aya buleud tapi cahayana pias. Tetela duanana masih keneh ngarora, bisa jadi saumuran jeung Ginggi. Nu mawa kohkoa beungeut narada hideung huntuna tongor rada ngajag ka hareup. Ari saurang deui nyaeta anu mawa oncor beungeut narada kasep, anjaka jiga anu rada angkuh sabab beuwirna remen jebi. Kula anu ngahaja laporan ka Ki Kuwu ngeunaan ayana budak ieu teh. Ceuk jajaka kasep tadi bari dengareret ka Ginggi. Kumaha ceuk pangajian Ki Kuwu naha ieu budak teh jahat atawa henteu mang? Omongna deui tapi angger teu ngareret ka Ginggi. Kula mah ukur nerangkeun yen ieu jajaka teh rada bodoh, balilu taya kanyaho ngan jujur ceuk Ki Ogel. Tah jahat tapi bodoh. Jajaka kasep jeung seurikeun. Nu penting mah Ki Kuwu geus mere paidinan ieu budak milu di dieu ceuk Kibanen. Tapi pagawean naon anu cocok jang budak jiga kieu nya? Giliran jajaka hideung tongor anu nyarita. Nyatang tuna oge lain pagawean anu merlukeun uteuk euy. Ngan sabodo-bodona jalma ari leukeun tatanya mah pira aku haben ka totoloyo ceuk Ki Ogel bade nerangkeun yen Ginggi teh bodo alewoh. Loba tatanya perkara anu sakirana manehna acan nyaho. Ginggi anu keur jadi bahan obrolan teu riuk-riuk jiga keur ngadengikeun manehna mah jongjon we nangkep tuur.
manehna oge sarua deui teu hayang mireungeuh beungeut Jajaka anu duaan teh. Ngan Ginggi diukna pindah rada meped ka juru basa Jajaka anu duaan eudeuh diuk di dinya. Ayeuna opat tugur kalima Ginggi diuk di bale-bale tingrariung nya ukur Ginggi anu diukna rada misah meped ka juru. Maranehna kadenge keur ngalobrokeun soal lalampahan kadayeuh pakuan. Jadi 3 poe sabada pesta panen di lembur, urang kakaraiang kadayeuh pakuan teh Madi. Ki oge tumanya ka Jajaka anu huntuna tongor anu tetela ngaranna teh Madi. Nya, anjakala pesta di lembur mah ukur diayakeun sapeuting, cek Madi. Bareto mah, bareto pisan. Saban datang napang sapanen pesta teh 7 poe 7 peutingnya. Kabeh kasenian anu jadi urang dipintonkeun ti mimiti rengkong tepi ka dog-dog lojor, ti mimiti celempungan tepi ka dedegungan, ti mimiti wawayangan tepi ka papantunan, ti mimiti seni ogel tepi ka bobodoran jeung ketuk tilu kabeh ge dipintonkeun pan. Malah sanggeus ngadatangkeun ronggeng gunung ti tatargaluh sagala. Make aya pasar malam sagala rupa, aya nu dagang cukup ku pagulingan. Tapi anu ngagunakeun panggaleuh saperti duit Cina, duit parasi, duit campa, keling jeung sajabana, ceuk ogel. Ayeuna mati iseun nya, ceuk Banen. Aneh padahal huma teu ngurangan palawijapon kitu keneh, cek Jajaka kasep nu angkuh teh. Nya kusabab geus ganti zaman jalu, cek Banen harita teh. Robana zaman teh kumaha tapikeun ka rakyat teu jamuga ki, cek Jajaka kasep. Geus lah bisi salah ucap ke jadi mamala deui. Tembal Ki Banen harita teh kaayaan mimiti jempling sanggeus kadenge hayam tongkorongok ti jauhna. Barang jeung eta hampir kabeh menelek heulai. Jajaka Madi sakali 2 kali nabeuh kohkol ngan beuki lila nakoana beuki eueuh tanagaan. Tur akhirna mah eureun sama sakali. Ginggi mah malah geus lila sare deui pikeun ngadua kalian. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, cak urang rehat heula sakedapnya. Rada ngareng hapeula yeuh Mang Aa. Urang ngintun-ngintun heula salamnya. Pamugi dina danget ayeuna sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda, khususna dongeng Sunda sareupna di pajajaran ieu dina cenah dongeng Mang Aa, sadayana nuju sehat wal afiat. Nuju aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Haturan wilujeng wayah kieu ka sadayana kaum muslimin wa muslimat anu nuju ngarayakeun Idul Adha nya. Masih keneh dintenan tasrek dina dinten ayeuna dugi ka dinten Jumaah. Mudah-mudahan segala rupi amaliyah urang sadayana saum sunatna tarwiyah sareng arafahna lajengkeun kana takbiran oge natepan sunat Idul Adha oge ngalaksanakeun mencit hewan kurbana sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu masih keneh ngadangukeun dongeng aturan wilujeng ngadangukeun bae ka Pak Tajudin Pijit di Sumedang. Kumaha damang Pak Tajudin? Dia mudah-mudahan sadayana sehat wal afiat oge ka Parohendi nya di Kudus anu kawitna ti Jalan Cagak Subang cenah. Aturan wilujeng ngadangukeun bae. Sering pribados ka Jalan Cagak Subang Pak Rohendi. Pasantren Riyadul Jannahnya. Ka kulawargi besar Pasantren Riyadul Jannah di Jalan Cagak Subang. Oge ka Pak Ahmad Ropai aturan wilujeng ngadangukeun bae.
di Serang Banten oge ka urang Bintara ka Teh Nani Widyaningsih. Lajeng ka Ibu Dr. Yulinda Belia di Tasik haturan sadayana mudah-mudahan sarehat. Ku Rita Ersi oge di Cimahi nya haturan jeung ngadangukeun oge Pak Aceh Darsono kasepuhan ya di Ciamis Cisaga haturan. Masih kene seueur sagana pira di palidinya gitu. Oge ka urang Ciamis keneh ka Teh Tami Malihah di leresan mana ya Ciamis nanya. Ka Teh Mutia Wangsih oge di Sukabumi aturan jeung ngadengkeun. Oge ka Pak Guru Mariana lajeng ka channel Unda Kapanyawangannya aturan. Oge ka urang Toraja ya di Sulawesi Pak Dedi Mulyana aturan jeung ngadangukeun. Ka urang Jakarta ka Pak Jaki Mubarok aturan jeung ngadangukeun bae ka Mamah Andri sareng ka Mamah Gina kumaha Daramang di Karawang ya. Lajeng ka Teh Linda Imut di Bandung oge ka Teh Enji nya aturan jeung ngadangukeun. Lajeng ka Sayyid Robani urang Tasik ya kumaha Daramang sadayana. Oge ka Teh Siti Sarah sareng ka Kang Setia Budi aturan jeung ngadangukeun bae. Lajeng ka Kang Kanu nu lalana. Oge ka Bapak Uwan ya di Kampung Sukamanah Barat Cikampek aturan jeung ngadangukeun. Oge ka Pak Prabu Arjuna oge sami di Banjarnya. Lajeng ka Akar Channel di Cimenyan ya aturan. Kumaha Daramang urang Cimenyan daerah Pasir Soang. Sadayana urang Cimenyan Cilengkrang sadayana mudah-mudahan sarehat. Oge Pak Obi di Cileungsi Bogor ya. Aturan di urang Cileungsi sadayana ka urang Bantar Kambing. Jeung ngadaranggukeun bae ya di Bogor. Oge ka urang Ciamis keneh ya ka Banjarnya Teh Elisartika jeung ngadangukeun bae. Tah lajeng ka urang Cianjur Selatan ya Cianjur Kidul Kang Ahmad Mubarok di daerah Pagermaneh nya. Ka urang Pagermaneh sadayana kumaha ka Pak Kades jeung ngadangukeun bae urang Tangeung, urang Cibinong, Kadupandak, Cijati sareng sakulilingna. Oge ka Teh Iis Yuliani aturan jeung ngadangukeun bae Teh Iis. Atuh sanesna mah dikumkeun bae ka sadayana nu masih keneh ngadangukeun kana carita Tatar Sunda. Mudah-mudahan sakali deui ieu dongeng katampi kalayan kabingahan oge janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Supados teu nyang kolong ting kana waktos mangga urang sami-sami bae teraskeun ieu dongengna. Waktu mangsa geus carang-cang tihang ginggi dihudangkeun ku Ki Ogel. Ki Ogel ngabejaan yen lamun hayang mandi bisa buru pancuran di cai nyusu. Bari masih keneh balideg ginggi nguniang hudang perlu sababaraha kali nguliat bari heuai geus kitu gigisik kana panona. Ginggi memang perlu hudang bari gorejag sabenerna manehna kudu bisa milih. Nah memang rek milu gawe geus heula atawa rek laju neruskeun lalampahan. Ginggi memang nampa tawaran gawe di dieu ngan gawe soal naon manehna can apal. Nya kewe geus mandi kakara di pikiran deui euy. Cuk Ki Ogel harita teh kituna teh ginggi teh bari ngincir ka tempat harita diduduhkeun ku Ki Ogel. Ginggi anu pangpandeurina ninggalkeun garduh da anu sejen mah teuing geus kamarana. Ginggi harita teh ngajingjing buntelan ceuk Ki Ogel pancuran cai nyusu teh pernahna di luareun lawang kori. Panto lawang kori geus dibuka ngan wayah beurang kieu mah teu dijaga sanggeus sababaraha jauhna mapai jalan anu dibalai. Di kencaeunana aya jalan satapak nung turunan kalebak. Manehna geus bisa ngajudi nya kadinya jalan ka Sumber Jai teh.
Tik anggangan oge geus kadengi sora ngerelekna cai pancuran, Ginggi langsung muru pancuran mengpeung kaayaan masih keneh ti iseun. Cai nyusu teh ditandean ku awi gombong, tapi ka cai ngucur muragna kana batung jemprak anu aya disusukan leutik. Kusabab eueuh sasaha atuh Ginggi teh laluasa ngudar pakeanana, tapi kabaragadal tataranjang. Ginggi mandi seseubeuna sabab geus 2 poe acan bersih awak, tepikeun kadina hiji waktu kadengi sora awewe ngajerit. Ginggi oge reuwas atuh buru-buru make pakaian, si awewe mah ngabalieur ka tukang bari beungeutna ditutupan ku karembong. Mangke heula atuh montong ka dieu, kami acan beres di baju, ceuk Ginggi. Kami keur nyumput tukang ngendahan kai, ceuk sora awewe. Tapi akang salah, kuduna ulah mandi di dieu. Ieu mah pancuran keur awewe wungkul, ceuk sora ti tukang tangkal kai. Baruknya Ginggi reuwas teh pedah aya aturan khusus ngeunaan tempat mandi. Ginggi geus beres di baju terus kaluar ti pancuran, ana pasang rok jeung si awewe manehna reuwas. Har, lain nyai mah anu kamari nyodorkeun opieun di imahna Ramadongdo, ceuk Ginggi molohok mata simeuteun. Eta teh aki nyai, ceuk si budak parawan anu Ginggi geus apal malah geus jadi implengan hatena. Kunaon nyai harita teu ngobrol jeung kami, ceuk Ginggi. Pan ayeuna bisana ge, tembah si nyai. Geuwat atuh kaluar, kemun kanyahoan ku batur pasti gujrut geura. Si nyai nitah Ginggi kaluar ti pancuran atuh Ginggi oge guragiru kaluar ti dinya. Ke ari nyai, saha nya ngaran teh? Santimi. Oh, lain ahoh, geuwat indit, ceuk budak parawan umur 15 anu tetela ngaranna teh Nyi Santimi. Nya edeuk ieu ge, ceuk Ginggi, tapi masih keneh ngajanteng sabab hayang apal keuretan beungeut Nyi Santimi. Irungna bangir, panonna cureleuk jeung bibirna teu boleh ngarenyu. Ih, kalah bengong kitu geuning, ceuk Nyi Santimi ngagebah. Ginggi reuwas bari nyabok pipina sorangan. Atuh puguh Nyi Santimi kaget tapi bari ngeh kaya seuri. Aya reungit nyoco, ceuk Ginggi tambah era. Tapi Nyi Santimi mah tetep nyeungseurikeun. Kakara ayeuna aya reungit wayah isuk, ceuk Nyi Santimi masih keneh seuri. Ka dieukeun eta babawaan dina boboko jiga berat geuning, ceuk Ginggi kituna teh bari ngarawel boboko nu dieusi ku seusehan. Ih, dititah geuwat nyingkah teh nya, ceuk Nyi Santimi tapi nanyakeun ari pakaian kotor Ginggi. Mana, ceuk manehna teh. Urang sakalian seuseuhnya, cenah. Ginggi bungah pisan pakaianan edeuk diseusseuh ku si geulis, atuh geuwat dibikeun ku manehna teh. Sabot nyai nyeuseuh, kami edeuk nungguan di ditu nya, ceuk Ginggi. Ah, teu kudu, geuwat ka itu bisa aya nu sejen, jaba kakang keur ditungguan ku Rama, ceuk Nyi Santimi. Nyawe kakara oge pok ditonggoh di jalan satapak ting kurunyung jalma manehna teh 2 jajaka anu tadi digarduh teh. Hiji jajaka lestreng anu ngaranna Madi, hiji jajaka Kasep jiga sombong tapi Ginggi can nyaho kana ngaranna. Tuh da nyawe itu mangkeluk teh di dieu ayana seta, ceuk Madi ka jajaka Kasep anu tetela ngaranna teh Seta. Ku aing sia teh diteang ka pancuran sabab Ramadongdo natanyakeun karah sia mantog ka dieu lain ku kibanen di titah mandi, ceuk Madi. Kapan ieu anyaran mandi kula teh, ceuk Ginggi.
lain di dia mandina goblok. Kurang ajar sia buah-buah ngahaja ngaganggu kasih santiminya. Cek jajak kaseta bari serentong hari teh narajang jekuk nonjok hari ku Ginggi. Awak Ginggi ngabangkieun ka tukang tapi waktosna kabujeng seep. Para wargi mitra kaum dangu sadayana cak urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran kumaha nasibna Ginggi salajengna oge gelutna sareng seta oge madi. Kurang Bandungan bae dina seri-seri anu salajengna. Sakitu nu tiasa kapihatur dina danget ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.